Heueuh we di monyong euy nya make baju bodas. Punten kulan ya abdi. Rumaos di dunya teh abdi teh tukang ngebugan domba. Cileung geus saja pada tinggal gebugan domba teh. Naon? Geus we. Saya ka era mah. Heeh. Aya ka era mah tong heureui ieu teh di jero gaib. Bener kan tehon? Jadi. Amuing. Saha anu ti mana? Nah nanyakeun Jiga nama ieu mah meureun teu disakolakeun tadina meureun. Tahu nyamur. Bisa jadi. Nah geuning naroskeun. Dahai pamadegan maneh naon? Balalangor geuning uyut. Sanes ieu teh melikat teh ya. Lain ieu teh di dunya keneh. Mang ieu teh di dunya keneh sanesna. Hor. We dulu itu euy. Ya naon tak Kang? Juga jadi akhirat itu. Tempat tempo lu aku nya. Ieu teh di mana, Cek? Di mana ieu teh Ki? Ieu teh di Padepokan, Jak. Punten ya abdi mah doh. Kudu dong kawung. Karesep teh naon. Serius. Saha teh ya? Ngaran abdi Ki? Iya. Upami diperacanten mangaran abdi teh Maradona. Hei. Nya tehon. Kade. Maradona urang jeung. Heeh. Gudang doma. Oh, Maradona tukang main bola teh ti Argentina. Geuning aki uninga. Oh, darasa pelajo nu kitu teh. Pacandu atuh. Pacanu baheula mah keur ngora. Pacadun. Abi oge nya kitu we sing. Karesep teh kana main bola tuh sing. Aduh. Rame pisan teh Jerman ngelawan Jerkut. Wah. Iya. Naon deui Kang? Bubuhan sok maca warta berita we tina PR. Pikiran rakyat. Sok dagang ongkoh ngalangan ongkoh abdi mah teh. PR teh. Iya. Manokwari jeung manuk ekek. Naon heueuh main bola Itali jeung Argentina jeung Inggris. Nu rame pisan mah eta Uruguay jeung Urugangen. Aya deui mulegum. Nun. Anu rame pisan mah Taiwan jeung Tikotok. Aduh, ampun deui. Aduh, eta udah. Nu rame pisan mah eta Kamerun di Kamarki. Kamerun jeung itu jeung Rancakole. Nah. Nya siap. Cek aing oge entong miheulaan aing. Naon. Silaing mah tong milu kabodor eueuh nanaon tiis deuleu tiis. Maksudna cara aing. Canggih kadang mah. Aing mah canggih. Ai. Kalah hareureum ieu teh ditaros teh. Mohon eta ngaran abdi mah. Ai itu nu pengker saha? Abdi sih. Ye. Abdi mah ditu diteluk. Teluk naon? Teluk Bango. Aduh, ampun teluk bango. Pan aya kajadian diteluk telin. Heeh cenah. Di Syahudin. Lain Syahudin, Saudi meureun. Heeh. Kajeng Suryadin. Aduh. Dupi eta teh garwa gedengeun teh Ki. Lain ieu teh buyut. Buyut teh naon nyong? Ai jelema udik. Hah? Awan pisan. Tinggalin zaman teh nyaho buyut. Buyut teh lamun urang boga bapa, tah bapa urang teh bapaan. Tah bapaan teh bapaan deui, ngaranna buyut. Sing liur jeung aing. Bejaannya Kang Udah kayak bejaan teh nyahoeun. Heeh. Sapertina urang teh boga bapa. Terus tah bapa urang teh boga bapa. Saha bapak-bapak. Tah bapak-bapak teh bapaan deui. Saha bapak-bapak. Jadi buyut ngaranna. Pencak kakina tong kula laki tuku awewe. Ari si nyai teh boga inung.
Sok pok. Ari inung si Nyai teh inungan deui. Inung si Nyai. Tas saeusna inungan si Nyai teh aranakan. Jadi anakna teh inung si lain. Inung suku. Aduh. Cing ku aki abeh teh lieur kumaha teh buyut teh perenahna teh buyut teh kumaha? Kaula teh boga anak. Anak kaula teh anakan. Tak anak-anak kaula teh aranakan deui. Jadi buyut. Jadi anak kaula teh rinyak. Jadi lieur ya aing ku tidur ti dieu. Ulah saya atuh. Jadi lieur aing ah. Gering-gering. Heeh. Ah, kegering-gering sieun teh bese aing mikiran buyut. Pikiran panjang. Kang. Bororah mikiran pencak kaki heuleuh. Kurang goreng pikiran. Aing oge goreng pikiran. Ya, ampun. Dupi teh padepokan naon sieun? Padepokan naon ieu teh ki? Ieu teh padepokan Andong Kancana. Kulan? Leuh. Dah jiga nu leuwas. Ku kupingan teh Andong Kancana. Iya. Ah, inget kene? Inget da inget itu tadi kayak inget. Wah. Aing sadar teu inget. Bisa kata eling. Aing hirup teh disangka teh eling geus teh kumaha teh? Baheula geuning basa juragan Sijenat, basa Sijenat. Juragan Arjuna kapungkur kapan kantos ka dieu? Euy asa aneh ting. Kek dupi salira teh kakasih teh saha? Ngaran kaula teh Manikhara Gusti. Dah naon jiga nu leuwas? Piraku lali deui ka abdi? Oh, na saya cuma nyong. Baheula waktos Gusti Subadra garwana Gusti Arjuna almarhum Sijenat atuh kitu. Heeh. Nuju ka kandungan 3 sasih ku Raden Abimanyu palai lauk wader pan ka dieu datang. Basa nginjem kecirik teh nginjem jala sutra pan ti dieu ti aki-aki. Allahu nyuhun. Lain kan. Nginjem ka jang usuk teh dibereh teh ka dieu. Iya. Ari teh nginjem ka wauken kecirik teh dibere. Jadi mamala. Iya, jadi mamala malahan lamun pegat samata cenah gentina jiwa. Lamun pegat samata teh. Pegat saburilang. Itu tah. Mun pegat sabulirang ka ka dieu. Dua mata mengayap. Alah, ampun aing. Alah, Gusti, aduh. Naon itu juga gabruk apal ka kaula. Nu mawin teu sae teh. Udah ganing. Kita kasih bau ai kitu teh. Besar si peledu bawon. Busung rukun kata ewan. Tadi nasi gada diberi duit aing. Ke uyut tu pieu teh saha? Ke ieu teh. Piraku lali deui ka abdi. Pan abdi teh dawala teh pawongan Panawa kapungkur. Aduh, tobat Gusti. Gening ieu teh putrana Kakang Semar. Sumuhun tobat Gusti. Gening araya keneh ieu pawongan. Sangkanya Kasep Bang kaca. Alanun pangersa saha ieu teh yud? Dawala abdi cing sidik-sidik ieu budak gigireun kaula jiga saha beungeutna. sakinya taksi. Nah meuni percis abdi. Sia teh. Naon-naon jiga akang teh ah. Ka dewek nuruna mah. Naon-naon nurun akang. Geus sok bukakeun calanana sarua jeung dewek. Aya naon ah. Ah, nah kamana karepe ngomongna? Ieu ieu minengkeun. Beda sepak saeutik teman. Beda sautak saeutik. Monya ngakurkeun jero calana ngakurkeun. Heeh. Tapi no damah kalanun, Buyut. Dawala. Saha teh ieu teh? Buyut teh. Saha teh sih? Bisi maneh teh apal ieu teh anakna Gatot Kaca Suwargi. Aduh, Gusti. Aduh geuning. Aden, naon ieu teh aki? Uyut naon uyut?
eta teh sono meureun kasep eta teh pawongan tuang eyang tuang rama kapungkur anu sok dicaritakeun ku Uyut teh geuning pawongan teh Semar dawala Astajingga gareng ai bapa maneh aya keneh cepot aya nanging nya kitu we parantos teu pati awas ningali kanu tebih teh sing ngayap angkat pun bapa teh ngayap eta oge aya sakalian nyoe sama coya kana ti koto ahnat teteh ngomong teh Percaya deui. Ini manja ya aki-aki ngomongna ahnat tateh Abawakeun teh ku akang. aduh ampun coba aya keneh aya sing nya kitu teh aya pun bapa teh parantos sepuh pisan kacidapet sepuhna teh sieun syukur we syukur obat kini teh putrana si Jenat monyong bina-bina dawala dewek sedih euy heuh kanya dawala dewek ceurik ieu sok na teu beje cimata beak lodok alah ampun teuing Aden ieu teh Aki Aden oh ieu teh Aki Astajingga Aki cepot teh anu sok disaurkeun ku Uyut nya ieu teh duh nuhun pisan atuh naon atuh margina geuning ragrag di buruan naon maneh teh ragrag di buruan da paeh tadi maneh teh lumawi Aki di Astina teh aya karepotan aya kajadian serangan ti nagara Plaza Jenar anu dipimpin ku patih nagara Plaza Jenar Sakti Mandraguna amuing serangan dadakan kulan ti nagara Plaza Jenar patih jeung senopati amuk-amukan atuh Raden Perkesit oge dina waktos ayeuna teh dipaehan abdi ngamuk nya dialungkeun duka kumaha mayitna sareng ulah dia balad tamtama di Astina dina waktos ayeuna aduh di mana aya serangan ki ka Astina Aden tuang rayi Raden Perkesit Kang Rayi Perkesit maot ngemasing pati tu makaning perlayanya manggenya kitu amuk-amukan nanging dialungkeun mang teh rakyat nu tanpa dosa ayeuna teh kulan do nungungsi Panjar talelu mawawat Panjar talelu mawar bambang kaca nafsu kamila Istana bikin kinas bersayang Istana bikin kinas dikersayang Kitu karah teh Aki sumuhun Aden Uyut permios pang kaca maksad melaan Kang Rayi Perkesit kelanan ke Aden ulah wakaka itu nyalira bahaya sadanten wala dia balat tamtama ge ruksak serangan ti nagara Plaza Jenar utusan raja ngaranna teh Raja Prabu Sumantara cenah mah eta teh turunanana Sang Kuning Patih Sang Kuning kapungkur mah teh Patih Astina saha teh Sun Sang Kuning teh kurang ajar duh kumaha nasibna Kang Rayi Perkesit numawi nu kakumaha eta teh kulan amuing tu geuning paingat dengareuna hate nyata we bakal aya kajadian bang kaca anu mawi nyuhunkeun restu ayeuna keneh Uyut maksad ngajugjug Astinapura kelana sagala rupa oge kudu leuleus jeujeur liat tali
Kencenane kedah lulus jujur lihat non menyong bece. Lihat Tardi. Kudu lihat Tardi jadi Tardi teh lihat. Naon lihat teh cileuhna belegu. Hirup teh kicu aden. Teu kengeng gertas harupateun, teu kengeng gurung gusuh kedah kandung landung kandungan kudu lair naon cing menyong lair irung dah jadi kudu landung kandungan jeung kudu lalair nya Kudu lair. cak kitu ulah waka aden ulah waka ayeuna ka itu ayeuna mah anguran urang tepangane sakur simpatisan sadayana kedah kumaha carana nya tokoh-tokoh urang suhunkeun pamandangna kedah kumaha carana awatos teuing atuh Kakang Rai Prabu Anom Prakesit aki mun katenane aki oge pangna dugi ka kitu teh melaan nanging ayeuna mah urang milarian jalan anu sae kedah kumaha Salameteun lagi nya eta. lirpit barang sauremagan sapratane punya tanar sieun nerada saking sawarga Maniloka kautus ku hyang Adipati Jagatnata pikeun nepangan ieu Panita Manikara. Manikara, ulah kaget ieu kula ti sawarga. Saha eta cocrowokan? Lho, dewa geuning itu monyong. Kabeneran geuning itu dewa? Aya dewa geuning Bang Kaca, mangalingi. Ulah kaget kaulah Manikara. Mangalingi. Ulah kaget amuing ngahaturkeun sembah Ong Arsana Maya sembah kaula ayeuna dampa sampean pangresa Manikara kaula ditarima pujastuti sampean dawuh aya naon ieu teh reuas ngahaturkeun sembah Ong Arsana Maya iya Bang Kaca teh Manikara dawuh anak Gatot Kaca dawuh amuing geus sagede kieu paingat hog ditarima kasep percise bapana tanda beungeut nya semahaturan rawuh amuing geuning maneh cepot aya di dieu nuhun ieu nepduk rumawi sing di astina teh repot bener aya serangannya dawuh raja nama kasawarga teh bala tentara namanya eta meureun ka Astina nuhun sieun turunanna Sang Kuning kata cepot nuhun sieun ayo wartosna mah cenah turunan Mang Oeng ongko naon eta jelema ka mana karep semaka pihatur pula dawala ditarima jak cager sae bapa maneh cager sae pulan ulah ajarkeun teh cenah Bapak dewek dulur ka dewa teh heueuh bohong mudeg dulur ge mawakeun unga bulan meureun dewa heueuh aya naon nun ke aturan ieu ka Pak Haji Sidik di Jono mun ngemutan saya di urang Pangandaran urang
ka Pak Haji Sidik ada di Seni sunah tuturunan Sina sawawa tahapan Urang hirup masing tangku Si kuningan karena waktu Ulah tepu punya laku Sangkan yupan tetepu Bang barang tak keluar Bacana Terkebila dahan Kona Sama sekarang Kakwa Mereka Dikupuri berkah rumah Semuamu Layak pisan Sakur Terutama Layak Tak uyunan kaget kun nirakan ningali kaget kun nirakan ningali ingkang sampun prapta wanita manikara bang kaca astra jingat dawala kaget sumpingna dewa ti sawarga kunirahangan diga amuing sembah aturan rawuh nun sembah katuran rawuh kalau nun eyang sembah aturan rawuh kalau nun eyang mentong pipilukeun atuh wilujeng sumping Allah manikara bagian nu taya papadana nuhun pembagian di kakukula ditarima oge kasep bang kaca incu eyang bager astra jingga jeung dawala bager abi oge tina naon saperkara kaula datang ka dieu ka yang panggih kadua kaula teh nyata nampi pancen tiyang watipati jagat nata isawarga maniloka daya lian lintang tikula terek inyem ieu budak ngaranna bang kaca incu kula ari sabab di sawarga teh aya kajadian aya hiji raja di nagara Prasajenar anu maksudna menta widadari teu nyungwiru nepi ka maksa dewa-dewa eueuh nu kuat nanging dawuhkan kieu watipati jagatna apa cenah mah kudu menta tulung ka anjeun wanita manikara numutkeun dina ramalan ieu jalma raja ti nagara Prasajenar teh bakal bisa nyingkah tapi ku ieu budak ngaranna bang kaca ukituna wayahna hidup ayeuna dek dibantun ku eyang kasawarga dek dibon
pangusir ke neta raja di negara Prasa Jenar ngaranna nyaeta Sumantara raja di negara Prasa Jenar anu maksa minta widadari itu kasep jadi yang dongkap ka dieu teh aya liar lintang tipikeun ngajemput hideung pikeun dibawa ka sawarga maniloka kitu incu eyang amuing gitu geuning cu ulah teh dibikeun ku anjeun manehara uluh kan tenang mangga teh teuing mangga nun ai dipunut ku dewa mah da sagala rupina ge bakal ditanggung jawab kitu itu mangga teh teuing nanging nya kitu da wayah dalem mah tebih tina ngagaduhan pangarti segaduh rasa pinuh ku pangabisa itu bisa kitu meureun eta teh apesna we kudu ku hidup ai ku kitu nama sun teng manuk teng bumiji aceng celeng anak meraku kunjungan naon cepot sumun ieu murang kali kapan kapungkurna oge ieu teh ramana nyaramana ieu murang kali kumaha kitu waktu aya kejadian naga porocot teh geuning lain naga porocot naga percona menurut eta sun naga mercon persona bae tuh ada kanya-kanya da maksudna mah kanya-kene basa aya naga morocot tuh da inge ponok lecah cuy letah borok teh mah kitu naga percona meureun heeh kapan diusirna teh ku juragan anu Gatot Kaca alah aya dewa pohoan aya dewek panjang ingetan teh deka panjang dewa mah ponok sumuhun ayo bener bapakna oge baheula nya kitu ngarengsekeun kajadian di sawarga balik hara di mana inungna ieu budak teh pergi wanya dawuh ai ninina teh saha teh anu dikawin ku Arjuna teh pun anak ninina ieu budak teh nyaeta Endang Manuhara oh nya boga anak pergiwatinya dawuh bener itu sih bagja dina waktu kitu sih iraha bade ka sawarga tah sajabana ti kitu ieu kaula teh mawa ieu kagegelan ti sawarga mawa bajuna urut Gatot Kaca baheula nyaeta Kreanta Kusuma Sinjang Wasunona tarumpah cerama Glung cupit sewa prahata huncakan sana alas-alasan kancing geruna mungkur dibawa ku eyang ti sawarga geura pake heula ku hidup. Uluh, dulu itu. Samudaan kang itu budak